Kenaon yo, ayo ulang-ulang jentul gitu aing mah. Lain hulang-hulang yo, araratul, lencangeun. Tuh, antu suku. Ayang angen. Wah, aing mah yang angen maneh ulang-ulang gitu jeung maneh sagala digaro juga anu jauh paninengan atuh ngangeun we hayang angen mah. Pira angeun naon hesena. Balik teh ka pamajikan teh mawa naon gede teh. Aya nangka aya naon angeun ka ditu. Lain hayang angeun, atuh suku lencangeun. Ya, angeun mah kudu atuh ai hayang mah nu kitu-kitu wae mani kudu hulung jentul mani jiga anu jauh pamikiran teh. Ya Allah. Hayang angeun mang ne angan naon aya iwung atuh ka ditu. Balik teh sagala bawa. Lin ieu mah mani ulang jentul juga. Lain hayang angeun, ieu teh lencangeun ceuk kolot mah cenah kutu air. Lain lencangeun, lain hayang angeun lencangeun cenah lamun ceuk kolot mah ceuk mantri mah cenah kutu air. Oh, hayang angeun jaer, hayang angeun luk jaer. Allah ya Robi. Oh, si angeun euy, yang lain ge angeun boga lauk jaer mah, boga lauk jaerna. Ya Robi, astagfirullahaladzim. Ngabejaan ya lauk jaer mah lain angeun disemur sia. Disemur lauk jaer mah. Oh, ngeuna rea koneng, tanu koneng nu utama nama bawang samaraan. Lauk jaer mah nya ngeuna. Ngan rusem sia si eta na teh si ieu si cucukna. Si cucukna tah digoreng heula, ame ngeuna mah sing rada peungkeun. Digoreng heula laukna ame lain kitu lain hayang angeun. Ieu sle atel suku teh ieu teh atel suku teh lencangeun kudu dikumahakeun. Astagfirullah. Samaraan we samaraan aya koneng, aya ieu aya bawang ya teh mah. Samarana teh koneng, bawang mun disemur mah aya naon nya lah kumplit aya pedas, aya sagala lah pirang. Apaleun lah pamajikan di dinya. Dikeresakeun ya Allah ya aya bakal apaleun aya samara semur mah da piraku da geus kolot pada. Lain nanyakeun masalah samarana ieu suku atel kudu dikumaha gitu ya teh. Direnos cek urang mah eta teh bawang jeung eta teh jeung eta teh direnos mah. Heueuh nya direnos ieu teh ieu naon si koneng teh sing lemu sia. Jadi mun geus kitu mah ngeunah disemur teh. Jadi astagfirullahaladzim. Ai lauk jaer mah boga lauk jaer mah kitu. Lain ngan ieu mang kudu digoreng heula kade ulah mun teu digoreng heula mah cucuk. Ngeunah tah eta teh. Ngeunah pisan eta teh mang lamun digoreng heula mah jadi garing alus. Jadi cucukna teh henteu ieu henteu rusam sia. Ngeunah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Lain hayang angeun jaer lain ieu atuh ieu teh suku teh nyata lencangeun teh lain hayang angeun. Ngan cek kolot mah nyata cek dokter mah cenah kutu air gitu. Matak jagena ke. Oke ya, mang ai cek urang mah tong jadi pusing-pusing aing hayang angeun lauk jaer mah. Boga laukna boga. Astagfirullah. Wes disemur mang nu ngeuna mah. Eta laukna mah neangan we heula atuh boga balong lain nguseup lah dua kiri wil ari hayang-hayang teuing. Astagfirullahaladzim. Da urang mah teu boga. Urang mah asa kamina bina teuing ieu asa lamun ngadongeng. aya mah mentas ya hayang sarua urang teh. Lala we laukna sing rada loba tah mah boga. Nu matak teh kieu kuring mah pamirsa matak lieur. Mun ngadongeng teh astagfirullahaladzim. Ya nya komo tabungkusan kana eta heuh bawa lain hayang angeun mawa lah tong loba-loba ting tilu we jang urang nya bungkusna kana eta. Astagfirullahaladzim. Cukup jadi suat lempok. Suat ieu sakieu moal. Astagfirullahaladzim. Kana eta mah lain hayang angeun jaer lain urang teh nyeri suku. Cukup sakitu mah cukup salah we. Hidup teh. Kana ieu wadahna ya jang urang mah. Angeun jaer teh da ngeunah atuh nya urang ge semur ngaranna teh anu konengna teh mah lengket ninganan.